Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sampurasun, patepang deui sareng abdi guru bahasa Sunda. Dina kesempatan ieu bade ngabahas bahasan tradisi bahasa Sunda. Bahasan nyaeta tulisan anu medar hiji persoalan dumasar kana fakta anu kapanggih. Contohna rek medar persoalan Kampung Gede Kasepuhan Cipta Marga atau Cipta Gelar. Tentuna ieu teu jauh tina panalutikan. Naon ari panalutikan? Panalutikan teh nyaeta penelitian. Tos pasti bentukna mangrupakeun fakta-fakta anu tos aya faktana. Tos aya buktina. Terus pasti wae aya anak unikna. Aya unak-anikna tradisi Sunda teh. Nu kahiji adat istiadat, nu kadua ritual budaya, anu katilu atikan moral, terus anu kaopat pakasaban atanapi patukangan nyaeta pagawean anu dilakonan ku manusia pikeun nyimponan pangabutuh kahirupan sapopoe. Terus aya oge nu kalima tatanen, nyaeta ngarabutan binih di pabinihan pikeun tandur. Orang Sunda mah sering ngalaksanakeun tradisi ieu. Terus kumaha ngawangun tulisan bahasan? Nyaeta nu kahiji aya argumentasi atanapi wacana atau bacaan anu ngajelaskeun naon anu bener sareng henteu. Aya oge anu disebat deskripsi. Deskripsi teh tulisan anu ngagambarkeun objek, tempat atau kejadian secara genre ka pamaca siga nu ngarasakeun langsung eta kejadian anu digambarkeun di wacana. Teras oge aya nu disebat narasi. Narasi teh tulisan anu nyaritakeun lumangsungna hiji kejadian ti mangsa dugi ka mangsa atanapi dari waktu ke waktu secara rapih. Terus aya oge eksposisi. Eksposisi nyaeta medarkeun hiji objek, proses, tujuan sareng maknana. Ilaharna mah make wangun tulisan campuran nyaeta deskripsi, narasi, eksposisi sareng argumentasi. Terus aya struktur tulisan bahasan nyaeta aya bubuka atau pangantir tulisan. Aya oge nu disebat eusi nyaeta rek inti nu rek dipedarkeun. Sareng aya oge nu disebut panutup nyaeta kesimpulan anu dipedarkeunana. Kiwari boh kiwari nu bade boh nu goreng pikeun ngirut pamaca. Nyaeta untuk menarik simpati para pembaca. Eta diantawisna anu struktur tulisan bahasan. Dina cara nulis bahasan teh aya bubuka, eusi sareng panutup. Terus dina nulis pedaran atau nulis bahasan aya oge nu kahiji nu urang kudu dilakonan nyaeta neangan ide atawa ilham. Biasana sok hese neangan ide nulisan bahasan teh. Teu kudu jauh-jauh neangan ide, cokot weh pangalaman pribadi jeung objek sabudeureun urang. Terus anu kaduana nangtukeun jejer. Jejer teh nangtukeun inti tulisan bahasan. Saenggeusna mikiran ide, urang kari mikiran naon wae anu rek ku urang dituliskeun. Teu kudu rea teuing nu dipedar. Hadena mah nu mantak ngirut, anu mantak daya tarikna kuat. Upamana di sabudeureun hidep aya tradisi-tradisi jeung budaya Sunda. Anu katilu nyusun rangka tulisan. Saenggeus nangtukeun jejer, nyijieun rangka tulisan dumasar kana struktur bahasan. Do ngawengku bagian bubuka, eusi jeung panutup. Anu nomor kaopat aya bahasa nu digunakeun. Tangtuna bahasa ieu pakakas utama dina nulis bahasan ilahara ngagunakeun bahasa loma atanapi bahasa lemes atau bahasa nu hormat. Terus anu nomor kalima nyaeta nangtukeun judul. Nah, nangtukeun judul ieu karangan teh hadena ku 2 atawa 3 kecap.
nuluyu jeung jejer mantak ngirut jeung ngahudangkeun kapanasaran anu maca. Nah, jadi kesimpulanna nyaeta anu kahiji urang kedah neangan tradisi nu aya di sabudayaan urang. Pekeangan contoh anu di sabudayaan urang tapi tradisi nu aya di Kabupaten Karawang. Contohna nyaeta biasa di Karawang dirayakeun nyaeta akhir tahun biasana sok ngarayakeun ruat bumi tapi pesta laut tradisi Sunda biasana dilaksanakeun. Terjun ku hidup contohna anu mantep menarik tapi daya tarikna kuat bikin si pembaca daek baca supaya tertarik. Contoh gitu ku hidup pek jieun judulna anu mantap menarik terus jieun kalimat anu sesuai terus ditentukan tadi di pengajaran terus jieun bubuka anu mantap menarik perhatian si pembaca. Contohna ngajelaskeun ruat bumi atau napi pesta laut nu aya di aya di tradisi Karawang dan jelaskeun ku hidup bubuka anu mantap menarik pikeun si pembaca supaya daek baca. Terus isina naon dina pesta laut eta tanapi ruat bumi eta. Terus jieun panutupna ku hidup pikeun nyieun kesimpulan bahasan tradisi Sunda anu aya di Kabupaten Karawang. Nah, saparantos kitu nantilah anu ngaranna tradisi Sunda anu aya di Kabupaten Karawang. Nah, sakitu heula macet lagi ngadekeun ieu hatur nuhun kana sagala perhatian sampurasun. Tugasna tos aya di Google Classroom. Itu biasa kami atur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.